Wayahna kasep, lamun ayeuna hirup hidep loba ku kapeurih. Diajarnya ujang, diajar mapag kahirupan kudu merih. Supaya jaga hidup dewasa teh boga peurah. Cing sabar, cing tawakal, pancengkeun hate supaya tetep bersih. Poe ieu hidup anu mayungan, lir ibarat kacung kadunungan, kabulusan, mococod katirisan. Tapi insya Allah ujang, jaga hidup mangkat dewasa, isuk ninggeto teu mustahil, yen hidup anu bakal jadi raja. Omat lamun jaga hidup hirup geus jaya, lamun pareng hidup hirup waluya sagala aya. Cing inget jang, cing inget ka jalma leutik, sabab hidup teh pernah ngalaman ngalalana dina wanci anu sarupa. Cing inget kana nanaon perkara anu mawa diri kana kaayaan waluya. Moal aya pakean weuteuh, lamun teu aya pakean anu butut. Nya kitu kanu diri oge, moal sapati-pati hidup teh jaya tur bagja, lamun hidup teu gaduh catetan mangsa ka tukang. Omat ulah adigung, lamun jaga hirup anjeun nanjung. Ulah sirik lamun ningari budak saumuran hidup hirupna bagja, kulantaran di sagala ayakeun kudu jadi kolotna. Tacantang tu kabagjaan bakal marengan maranehna salawasna. Sabar kasep, ulah rumahuh lantaran ripuh, ulah ngaraja lantaran bagja. Kunaon jalma dibere susah, ngahaja ku Allah dek diasah, sangkan hirupna teu gagabah. Daek leukeun ngalaksanakeun parentah. Nah kunaon sih jalma teh make jeung dibere peurih, ngahaja ku Allah keur diasih, sangkan hirup boga peurah nu ngajadikeun dirina peruh. Kadituna bakal weruh, hirup ngarti jiwa tarasulaya, raga teu miboga, hirup moal kabawa ku sakaba-kaba. Inget kana parentah kanu kawasa, bari daek ngalaksanakeunana. Kunaon sih jalma teh dibere ripuh, sabab ku Allah keur diasuh, sangkan hirupna lungguh. Teu loba angkuh, hirupna ge bakal patuh. Lamun manusia salilana bagja, pasti hirupna bakal ngaraja. Lamun manusia salilana cager, pasti hirupna teu bager. Lamun manusia salilana senang, pasti kalakuana oge sawenang-wenang. Jadi aya sababna pangeran mereka susah, kapeurih jeung karipuh. Asalkan urang sadar jeung nyaho ngartikeunana.